aya jelema menta wiridan ka kiai kula menta wiridan naon tuh wiridan paranti sugih siapa lamun sugih ya sana moal kuat mawa sugih dasar wali numerena wali dibere wiridanana paranti datang ke Allah ibae wiridkeun naon wiridana innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un wiridnya ieu nya engke sugih-sugih engke bakalna sabaraha kiai sapetingna 1000 Ba Ahmad 1000 sabare baca 1000 dibaca kunyana 1000 Bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi biyadihi malakutu innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus we dibaca kunyana saeuting 1000 salila 113 poe mun dibikeun ka urang dieu olab asana moal kuat urang dieu Bismillahirrahmanirrahim innama amruhu idza arada syai'an liyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un barang geus meunang 113 poe lada lain deui hate begitu rada lain deui teu hayang kana dunya nu tadina hayang sugih jadi teu hayang kana dunya teu hayang teh teu hayang sama sekali bebeja deui ka kiaina kiai kula kuari mah teu hayang ge sabarna mah kana dunya ngan kula hayang ka hiji awewe kula bogoh jasa ka awewe lamun kula teu kawin jeung eta asana kula mah hancur ye hirup eueuh deui harepan teh ewal teh eta oh jadi sia bogoh jasa ye wiridkeun nya naon innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta keneh eta deui udah emang wiridana ngaul loba omong sia mah dibere wiridan si kos kitu ayo geus tujukeun ku sia tujukeun mun bismillahirrahmanirrahim amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu subhanalladzi malakutu kulli syai'in tak geus tanyana 1000 sapeting eta mah pelet mah teu kudu 113 poe ngan 7 peuting doa dak dumadak nyana teh hampang awak begitu hampang awak teh peureum bisa hiber ieu mah hiber aing anu nembak moal cek kena ieu ieu mah pluk datang ka Mekah aing datang ke Mekah wiridan ieu masyaallah terus tawaf ai keur tawaf awewe teh awewe anu kunyana dipake ka hayang aya keur tawaf deui ieu oranganan tumpuan hatiku ada di sini ceuk jangan langsung tawaf beres tawaf teh beres tawaf ngobrol neng aing neng ieu bisa ka dieu kumaha bisa ka dieu kula mah wiridan bisa wiridanna ti guru kula di ditu di Indonesia Kiai Anu wiridanna naon innama amruhu idza arada syai'an ai kakak sarua ai ge wiridan eta wiridan bisa jadi koski ka hiji nomor kadua na ieu nomor kadua apan kakak teh ieu sebenarnya mah bogoh jasa ka neng dibere wiridanana eta sarua tah dibere innama amru idza arada syai'an yaqulu kun fayakun deui jadi kakak teh pan bogoh ka neng dititangna wiridan eta pugu kula ge bogoh ka kakak aju dibere na wiridan eta aju geus ieu kudu kumaha tuh jadi jak kuari mah berubah hiji teu hayang kana dunia cek eta awewe nomor kadua kuari berubah bogohna ka Allah jadi kakak kuari teu bogoh saeutik-eutik acan aing ge sarua cek nya sia di hareupeun aing so amat aing ge sarua jadi teu bogoh ka sia bogohna ka Allah oh haraj asapan eta wiridan nu tadina hayang bogoh ka manusia digilekeun ku ahli Allah jadi resep ka Allah masyaallah oh hara guys